Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dengat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng neng adah bagian katujuh. Ieu yasana Ki Maslam. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Gorobacep ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Serog deui duanana pasang deui silih incer kalemahan pada embung kabongohan kadenge napasna hos-hosan kawas nu geus capek kawantu kadorong ku nafsu hayang ngarubuhkeun nu jadi lawan ngan bah aja tetep tenang nyaksian ti kaanggangan hatena gede harapan yen Den Komar baris aya dina kaunggulan sabab geus karong ku gerakna oge Den Komar kesit caringeus ari juragan Pandi kaku teu loba wajah gerakana oge kawas nu berat siga nu karagok. Ya, juragan Pandi narajang. Muka serangan make gaya pamonyet luncat newak akar leungeun dibuka siap meupuh sirah Den Komar. Tapi Den Komar teu gempeur sumawona ngarasa sieun mah cepat pisan leungeun juragan Pandi dirawel. Kep ditewak bari sakaligus ngasupkeun pereup kencana atuh mokaha juragan Pandi jadi ripuh sorangan nu nyerang kalah malik kabeunangan karasa beteungna nyeri ditonjok satakerna. Aduh. Juragan Pandi ngakorowok terus mundur aya kana tiru lengkahna beungeutna muringis nyengirnahan ka nyeri ari leungeunna dipake nyagapan angen nu karasa nyelak matak eungap hese rek napas. Reka mana make jeung mundur sagala eta beuteung make dicekelan kunaon ha rek neangan pacilingan. Ceuk Den Komar bari jebi ngahina srog kahareup ngadeukeutan juragan Pandi. Ulah wakagul sia si Pandi cadu kabur ti pakalangan komo ieu ngalawan buah pentil kakarasa kieu jamak wae da geus kabiasaan ngan ayeuna ulah sambat kaniaya geura tarima wawales ti aing. Tempas juragan Pandi beuki nafsu kaciri beungeutna mani ecei beureum huntuna kakarot tinaku teu katahan amarah hayang geura ngaberesan Den Komar jeung Bah Aja. Komo lamun ngalawan guruna kakara dicoba ku muridna oge geus kuakiep. Handap keneh geuning pangabisa maneh teh. Bah Aja mairan bari mesem. Ayam kolot rek ngajago. Den Komar terus ngahina atuh juragan Pandi asa direrab. Sebrut ngabongahan Den Komar keur ngeunah seuri gerakana cepet lir kilat nepi ka Den Komar mah ampir kawalahan. Aduh. Den Komar kabeunangan beungeutna hejo ngakeleng tapak pereup ku juragan Pandi rek dipindo tapi Den Komar gancang dongko bari ngasupkeun sikuna kana beuteung juragan Pandi. Mireungeuh kitu juragan Pandi rikat ngagiwar sukuna diayun. Dak. Aduh. Den Komar ngajerit tina irungna biji legetih karasa nyeri ditajong satakarna ngan untung teu pati parna teu matak tatu kana awak harita keneh bisa undur ngajauhan. Ahayo sia gara bodi lain jago omong juragan Pandi bari ngangseg. Aran jadah sia
Dan Komar morongos teu antap warah deui gancang narajang seranganana mimiti ngabur bubak babuk sakeunana teh nyaan atuh Juragan Pandi jadi tenang ngalawananana. Bro labuh nyium taneuh korek jatrek hudang beri panon muncereng awak ngadeg-deg hatena mimiti marahmir boga rasa gimir. Samemeh Den Komar bisa ajag deui Juragan Pandi teu micen kasempetan heat narajang dina gaya pamonyet. Sukuna siap rek ngahantem sirah musuhna. Den Komar ngalenyap ruas gempeur ku teu sangka Juragan Pandi ngabogaan pangabisa boro tadina geus nguntup ari buktina kalah dirina anu ripuh lep maksudna rek dongko ngan teu kaburu suku Juragan Pandi leuwih cepet. Toba Bluk Den Komar nangkarak bengkang sakedapan mah tempes-empes teu inget di bumi alam. Ningali kejadian kitu Bah Aja jadi nafsu nyeri boga murid disiksa ku batur jorojoy aya niat rek ngabokong ngabongohan teu talangke deui Bah Aja loncat nerajang Juragan Pandi niat curang Bah Aja kanyahwan Juragan Pandi ngalabuhkeun maneh atuh Bah Aja nyeplos tina sasaran. Ulah curang setan Juragan Pandi ambak pisan reg pasang mani hati-hati pisan sabab geus pasti Bah Aja luhur elmuna jadi kudu bener-bener ngalawananana. Nyata pinter geuning anjeun teh tapi ulah sambat bisa kabur ngaran Bah Aja geus katelah tara mere hampura ka musuhna. Bah Aja nyaritana bari nguntup. Ulah loba carita sia tempas Juragan Pandi bari ngahembatkeun leungeunna rek ngarah kana iga burung Bah Aja. Tapi lain oge Bah Aja lamun jadi gempeur kuno pantara kitu mah cedeng luncat bari ngarawe leungeun Juragan Pandi kep ditewak dipurilitkeun. Hak aduh Juragan Pandi ngarahuh kabeunangan tonggongna diketi gisoloyong bro namro nyang saya kada tangkal kai. Juragan Pandi teu dibere pisan kasempetan terus diperak-pak nepi ka akhirna teu bisa walakaya awakna karasa nyeri lalinu balas ku disiksa dibontang banting ditinggalian ting saria koneng hatena geus teu ngarepkeun bisa salamat tangtu terus dipergasa ku Bah Aja. Ari Den Komar harita geus sadar gancang nyamperkeun rek mulangkeun ka nyerina teu antap warah deui Juragan Pandi anu keur nyang saya teh dihantem ku peurutna cebet 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 taya ras-rasan karunya pisan sumawona ngahampura mah atuh mokaha Juragan Pandi awakna ruksak barangap beungeutna harejo tapak panunggul. Ayo sia geura budi omong Den Komar bari habak betung Juragan Pandi terus dihanca geus kitu diangkat cedak dipupuh irungna cer getih mancer mata kuatir ningalina tapi Den Komar kalah terus disiksa tungtungna Juragan Pandi ngagulitik nang kuban taya tangan pangawasa. Kumaha Bah na terus wae beresan mata orang alungkeun ka walungan keun bae heula antep da moal bisa hudang deui ayeuna mah tingali heula neng ada hariwang bisi kumaha wanam. Omong Bah Aja mimiti boga ka hariwang sok sieun neng adah kabur mangkaning ditinggalkeun sorangan eueuh nu nungguan. Den Komar teu loba leleda sup ka imah langsung ka kamar neng adah gebeg Den Komar ngagebag reuwas sabab pantok kamar molongo sup ka jero beuki reuwas neng adah teu nyampak aya koloyong ka tukang sarua kosong terus ka kamar hiji deui tetep neng adah teu panggih tungtungna Den Komar ngarandag boga sangkaan neng adah kabur atuh gancang keluar setengah lompat rek ngebejaan ka Bah Aja. Aya naon Mar? Omong Bah Aja semunu heran Den Komar lumpat teh. Ah neng adah teu aya Bah kabur. Den Komar semunu gemper hate deg-degan kaduhung segede gunung harepanana ngaleungit neng adah nu dipicang cam ilang tanpa karana. Kabur? Bah Aja ngaranjug siga nu teu percaya kana beja Den Komar. Mohon Bah kabur aya atuh Bah urang pilarian sugan masih keneh caket tiasa kapendak deui. Den Komar bari terus kalebak dituturkeun ku Bah Aja maksud rek neangan neng adah sugan bisa panggih deui. Ari Juragan Pandi harita mimiti sadarnya bentak lalaunan cengkat rek hudang karasa awakna laleuleus tapi dipaksakeun
Cung nangtung terus gigi brig micen taneuh nu napel dina pakeanana. Ras ingat pikiranana bieu teh tas galungan merebutkeun Neng Adah teu talangke deui koloyong ka imah kasampak geus eueuh saurang-urang acan teg bae nyangka yen Neng Adah dibawa kabur ku Den Komar jeung Mbah Aja. Hatena teu boga sangkaan Neng Adah kabur sorangan. Aing telat, kamananya ayeuna kudu nyusul. Dasar sial awak ruksak. Neng Adah dibawa ku batur. Teu sangka si Aja luhur elmuna, cek gerentas hate Juragan Pandi bari nyengir ngararasakeun ka nyeri urut panyiksa Mbah Aja. Lempang jumarig jeug muru kaluar rek turun gunung, tujuanana aya 2 cabang. Nah rek balik atawa rek tetep neangan Neng Adah. Sakedapan mah Juragan Pandi ngarandag, pikir bingung kudu kumahanya ayeuna peta. Gilig hatena rek balik heula, rek bebeja ka Bah Sahur guruna sugan daek nulungan ngarebut Neng Adah jeung mulangkeun ka nyerina males pati ka Mbah Aja jeung Den Komar. Nepi ka Brai Beurang Juragan Pandi kakaraan jog ka lembur Pancuran Awi sajajalan teu weleh tatanya dan nanyakeun imah Den Komar kabeneran aya nu ngabejakeun. Atuh ku Juragan Pandi terus diteangan sanggeus panggih sup ka jero. Keketrok sakumaha lumrahna anu rek nyemah. Punten. Mangga, cek nu ti jero sora awewe kolot Brai muka panto. Juragan Pandi gancang nanya semunu teu sabar hayang geura meunang jawaban. Dupi Den Komar aya sareng leres ka dieuna nyandak istri. Teu aya, datos aya sabulan teu aya di bumi. Sareng Den Komar mah data acan ngagaduhan istri. Nah bade aya kaperyogian naon bapak teh, ceuk eta awewe nu tayalian ti lanjang Den Komar malik nanya ka Juragan Pandi. Teu aya nanaon, naroskeun bae ieu mah dumetos lami teu pendak. Di mana kitu bapak teh? Keun engke pami sumping ku abdi bade diwartoskeun. Di Bandung, keun teu kedah diwartoskeun, mangga atuh. Juragan Pandi pamitan sabab moal aya gunana papanjangan oge da sidik nu dimaksudna areueuh katambah ceuk beja oge nya Den Komar teh tara cicing di imahna jadi yakin Neng Adah dibawa kabur ka tempat nu sejen. Gedig Juragan Pandi ninggalkeun imah Den Komar kapaksa kudu terus lempang da ti lembur eta mah pisan kendaraan anu ka kota. Panon poe geus manceran tandaning waktu geus ampir nincak jam 12 di jalan karasa meni moreret. Juragan Pandi istirahat heula ngabaheuhai ngareureuhkeun capek, kancing baju dibuka, digibrig-gibrig micen ka hareudang, ngaleungitkeun kesang nu maseuhan kana awakna. Keur kitu tibeh kidul rentang-rentang katinggal aya 2 jelema lempang siga nu rusuh. Si horeng eta teh Sinyoh Bos jeung Mat Duleh nu maksudna tayalian rek ka imah Mbah Aja pikeun ngarebut Neng Adah. Maranehanana teu nyahoan yen Neng Adah mah geus eueuh ti imah Mbah Aja, sangkaanana tetap masih keneh aya. Matak harita datang saged pisan bari dibarengan ku harepan bisa mawa Neng Adah. Kumaha carana lamun geus nepi ka ditu? Na ku sacara dipaling atawa kudu terang-terangan dipenta? Ceuk Sinyoh Bos hayang menang penjelasan. Hatena geus teu sabar hayang geura nepi ka imah Mbah Aja. Kudu nama dipaling tuan, sabab lamun terang-terangan cantang tos urang bisa hasil. Komo ti ditu tiluan tur jarago silat wungkul, can pogo urang bisa ngunggulan. Tembal Mat Duleh hatena rada hariwang ari kudu ngalayanan tiluan mah sabab ulah boroku tiluan cacakan ku Juragan Pandi oge dirina ampir-ampiran kawiwirangan. Beto hade tapi kudu hati-hati ulah nepi ka kanyahoan. Ceuk Sinyoh Bos beri tonggoy lempang teu rarat-reret dumeh pikirna menteng ka Neng Adah. Heula tuan. Mat Duleh ngarandag eureun panonna mencerong ka Juragan Pandi barang geus sidik pok deui nyarita. Sorana rada ngaleper ka wantu ku ambek hayang mulangkeun ka nyeri waktu begalan jeung Juragan Pandi. Aya naon tol? Sinyoh Bos nanya siga nu heran teu ngarti kana maksud Mat Duleh keur ngeunah lempang. Ujug-ujug nitah eureun siga manggih anu aneh atawa manggih kareuwas. Ret ngareret ka Mat Duleh.
Aya si Pandi tuan, tuh korngiuhan dinatang kalakai. Tembal Mat Duleh bari nunjuk kepala bas juragan Pandi. Geus kitu terus disamperkeun dituturkeun ku si Nyoh Bos atuh juragan Pandi mani ngarenjag. Hatena ratug deg-degan teu sangka baris panggih jeung Mat Duleh. Ter ngeleper pawur jeung hariwang kumaha lamun Mat Duleh rek melespati. Mangkaning dirina keur leles urut panyiksa Den Komar oge karasa keneh geus tangtu moal bisa ngalawan kacipta terus ngagoler nyawa papisah tina ragana. Kunaon sangat cedol di dieu rek nyegat aing ceuk si Nyoh Bos merongos bari nulak cangkeng tagogna teuneng ludeung eueuh kasieun. Oh teu pisan-pisan rek nyegat anjeun ngahaja bae ieu mah ngadeureurkeun kacape ngadongiuhan. Tembal juragan Pandi leleuy panonna sepapias siga nu teu aya getihan kawantuku hariwang jeung ngarasa sieun ku Mat Duleh. Ulah rek nipu kami Pandi dikamanakeun yang ada ha? Ayo jawab nu balik. Mat Duleh bari serintil ka hareup atuh juragan Pandi beuki dagdigdug jeung nangtung rarat-reret kawas nu rek lumpat. Teuing Deng ada mah dibawa ku Bah Aja jeung Den Komar ku kuring di halangan tapi kuring teu wasa ngunggulan kadigjayan anak. Ayeuna oge kuring teh rek balik ka Bandung da ditinggalkeun ku sarerea. Tembal juragan Pandi hayang diandal hatena beuki ngaleper dagdigdug geus teu puguh rasa. Ulah rek ngabobodo jeung na aku naon anjeun teh jadi leuleus siga kayep apu apan teu lama pertengtang wanian. Nah hari ayeuna hayo ulah nyiar-nyiar pinapsun geura jawab dibawa ka mana neng ada. Hayo jawab sabisi dicagor ku kami si Nyoh Bos mairan leungeunna dihempatkeun rek ngabobodo juragan Pandi. Ari juragan Pandi kalah beuki murungkut atuh Mat Duleh jeung si Nyoh Bos yakin yen musuhna moal ngalawan. Ngajawab moal. Mat Duleh nyentak teu sabar dumeh juragan Pandi kalah ngabetem teu daek nembalan olohok bari ngarandag siga nu kasima. Nyarita sia sok nyarita ayeuna. Si Nyoh Bos geus teu tahan nahan amarahna plak plak nampiling juragan Pandi terus dijewang cebet koloyong juragan Pandi tijong jolong. Di kamana keneng ada ha? Mat Duleh bari ngarawe leungeun juragan Pandi terus dibedol disadiakeun dengkul jeung peureub mokaha juragan Pandi nepi ka ngoceak bro labuh nangkuban teu bisa walakaya pisan. Sanajan juragan Pandi kasebut jago oge harita mah teu bisa ngalawan sabot dirina keur teu walakaya urut peuting disiksa ku Den Komar jeung Bah Aja. Ieu teh wawalos nu tumiba ka dirina bongan ti heula sok ngalakukeun teu benar ngaruksa kasenangan batur keur ngora asa aing jago kanu lemah tara ieu pisan karunya nyiksa tara aya ras-rasan. Ari ayeuna dirina disiksa ku batur teu bisa ngalawan nyeri lain memeueusan nyeri awak nyeri hate. Dina sajeroning kitu hate juragan Pandi toleh jumerit kakara karasa nyerina disiksa ku batur. Ayeuna rumasa dirina gede dosa mimiti insaf ku kalakuanana anu katukang-tukang salahna. Ras ingat ka juragan Karama dulur sorangan nu geus dibinasa ras kaden bubun reup juragan Pandi peureum teu kuat ngabayangkeun berebay cipanona ngalembere. Ulah corik saham kawas budak bae maneh teh Si Nyoh Bos bari terus merakpak awak juragan Pandi nepi ka akhirna juragan Pandi ngalehleh daya tangan pangawasa karawak ku Mat Duleh dicewang cekok. Aduh juragan Pandi ngoceak bro labuh nang karak bengkang. Kurang ajar sia teu heula ka aing wani ayeuna mah masih keneh acan puas. Cedak sirah juragan Pandi ditajong satakarna mangkaning ku sapatu atuh mokaha juragan Pandi meni nyengir nahan nyeri bukna karasa basuh getihan. Aduh ampun ampun juragan Pandi muringis getih terus ngucur maseuhan kana bajuna karasa sirah nyeri nyanyawetan. Ulah ampun-ampunan sia hayo nyarita di kamana keun yang ada. Si Nyoh Bos bari dongkok
plak nampiling cerit juragan Pandi ngajerit deui katingalina mata kuatir pikarunyaeun geus teu walakaya terus disiksa kalayan taya hampurana pisan. Dirina diteken dipenta keterangan perihal Neng Adah puguh dirina oge teu nyaho atuh ngan bati bingung teu dijawab kumaha terus disiksa. Ari dijawab kudu kumaha nya ngajawabna da sidik sarua teu nyaho bari sok sanajan babarengan jeung Den Komar tapi dirina teu bisa mastikeun dibawa ka mana-manana ku Den Komar. Mending mana ngabejakeun sabenerna jeung nyawa ngaleungit aya pilih di antara dua. Lamun masih kene hayang hirup bejakeun gancang lamun geus aral cicing di dunya geus tangtu ayeuna oge anjeun dibinasa. Matuleh ngancam. Aduh, teu nyaho, kuring oge teu nyaho. Aduh, teu nyaho, kuring oge teu nyaho. Aduh, alah ya, tembal juragan Pandi sorana pegat-pegatan. Setan sia, matuleh kalap, kop kana kai nu ngagoler gigireunana. Cebet, cebet dipake neunggelang juragan Pandi. Matuleh kalah beuki tarik akhirna juragan Pandi ngalempreh awakna baloboran getih las kapiuhan teu usik-usik. Kuat pisan si haram cadah teh dek kumahakeun teu nah rek terus diberesan bae ceuk si Nyoh Bos nafsu rek ngabinasa juragan Pandi. Urang beresan bae tuan ame teu ngajadikeun gangguan. Matuleh anu geus kaasupan setan kap kana batu anu aya handapeun tangkal kai diangkat rek ditinggangkeun. Tapi samemeh Matuleh neruskeun maksudna harita aya nu ngagorowok nyamperkeun si horeng eta teh Den Bubun jeung si Aben. Tah naon aja bleh ceuk si Aben bari sebrut narajang terangna lir kilat. Atuh Matuleh ngaranjug balawar batu teh dibaledogkeun ngan si Aben dikat ngakiwar bari cedak sukuna nyayang kana gado Matuleh soloyong bro nambro awakna ngabanting tangkal kai. Konyol sia si Nyoh Bos ambekan pisan hiuk pereupna rek ngarah kana puhut ceuli si Aben tapi Den Bubun teu cicingeun gancang luncat ngarawe leungeun si Nyoh Bos cekok pereupna Den Bubun asup kana carehamna cur biji legetih. Si Nyoh Bos undur ka tukang siap pasang boksen getih nu ngalai kana gadona geus teu dirasa nafsuna beuki ngagedor dumeh adu hareupan jeung Den Bubun musuh gerotna waktu keur marebutkeun Neng Ipah. Jadi anjeun anu mawa Neng Adah teh halusnya teu heula mamaksa Ipah ayeuna maling adina. Dasar si bule si minculak asa aing kawasa. Ayo sia gara budi ayeuna mah ceuk Den Bubun sarua nafsuna sorog kahareup pasang dina gaya dermayonan panonna seukeut ngawaskeun gerak si Nyoh Bos musuhna. Nyao aya mah teu maling Neng Adah tah si Pandi anu maling mah. Si Nyoh Bos terus mundur neangan kasempetan pikeun nyerang. Ulah nudingkeun ka batur bule dikamanakeun Neng Adah. Ayo gada jawab bisa diparioskeun ta bohong teh. Teu nyaho kuring mah teu nyaho ceuk si Nyoh Bos pondok sakilat pereupna cus-cos rek kana beungeutna teu ieu susah ngalawananana bari sanajan si Nyoh Bos jangkung gede trak. Aduh si Nyoh Bos ngoceak gadona asa remuk disiku ku Den Bubun. Ari Matuleh harita karek cengkat gigibrig bari hate ngagedur ku nafsu komo barang geus sidik ieu nu nyerangna si Aben mah. Matuleh mani ngadegdeg gregeton teu mikir panjang deui gancang nyamperkeun bari srog pasang mani ati-ati pisan si ganusieun kabeunangan ku si Aben. Dikamanakeun Neng Adah dunungan aing dikamanakeun si aja leh si Aben panona molotot teu beda ucing nu rek ngarakaberit. Tong nanyakeun ka dewek si Ajabrig tanyakeun ta ka si Pandi dewek mah teu nyaho-nyaho timbal Matuleh bari menerkeun kuda-kudana. Banyak alasan sih si Aben narajang leungeunna asup kana pelebah angan Matuleh. Aduh Matuleh ngarangkog angeunna karasa nyeri meni nyeletit
kap lengan si Aben ditembak, tapi si Aben lebih pinter gancang ngasupkeun dengkulna meneran kana tarang baga atuh matuleh ngoceak terus undur ka tukang beungeutna muringis nahan ka nyeri. Aduh, matuleh ngarahu siat ka hareup deui tapi si Aben teu mere kasempetan. Cedak pereupna ngababuk beungeut matuleh. Teu wudu ripuh oge Ki Jago ti Jatinegara teh terus diperak-pak teh dibere menge pisan. Kitu deui si Nyoh Bos terus kadesek beungeutna gareuneuh tepak pereup boksen teu bisa nandingan silat tungtungna si Nyoh Bos ngabecir lumpat ka tonggoh maksudna rek terus ka imah Bah Aja sugan teu diberi ku Den Bubon. Ari Matduleh asa dicontohan berebat lumpat nuturkeun si Nyoh Bos sabab sanajan diteruskeun oge moal aya pimeunangan kakara ku si Aben geus ripuh komo lamun ngalawan Den Bubon. Reka mana jebleh ulah ngacir sia bisi dipalengpeng ceuk si Aben gemesen pisan ningali musuhna kabur teh. Hatena masih ngentam kanyerina acan kapunahan panasaran lamun can bisa maihan Matduleh teh. Kumaha ya Den? Nah bade diantep wae sina kabur tah mangkeluk jebleh teh. Ieu Mang Pandi kumaha? Teu tega Ben ari kaayaan kieu mah. Memang tadi nama rek diwara, rek males pati. Bongan ti heula ama dibinasa. Ka urang oge ngahianat. Meureun kumaneh oge karasa. Padahal ti baheula oge geus gregeteun hayang geura bisa mulangkeun ka nyeri. Tapi ari ningali kaayaan Juragan Pandi nu matak pikawatireun. Ieu Mang Pandi kumaha? Teu tega Ben ari kaayaan kieu mah. Memang tadi nama rek diwara, rek males pati. Bongan ti heula ama dibinasa. Ka urang oge ngahianat. Meureun kumaneh oge karasa ceuk Den Bubon. Padahal tiba heula oge geus gregeteun hayang geura bisa mulangkeun ka nyeri, tapi hari ningali kaayaan Juragan Pandi nu matak pikawatireun. Den Bubon jadi ngalaketeuy teu tega karunya hate jadi ngariwut nafsuna saeutik ngurangan teu nyaho nya kudu kumaha peta. Ulah ningal kana salira Den sing emut apan Juragan Pandi teh sakitu jahatna ka urang. Ramaden pribadi tos dibinasa ada yang dikakaya. Aina nu jahat teh kieu buktina kena babalas disiksa ku batur. Aden ulah karunya sing emut kana kanyeri. Ayeuna mah urang candak bae ka kantor polisi. Da sidik teh aya hampuraeunana. Dosana tos teu kabilang keun sina dirarasakeun ceuk si Aben siga nu ngelingan Den Bubon hatena teu satuju lamun Juragan Pandi dihampura teh. Bener Ben ari kudu ngabinasa mah teu tega. Alus kitu urang kapolisikeun tapi kusaha neng ada. Da tugas nu penting mah neangan neng ada nyelametkeun tina nafsu jelema-jelema durjana. Keun heula ieu mah gampang. Urang susul bae si Nyoh Bos. Pastilah manehna anu maling neng ada teh. Ieu mah gampil urang ringkus bae dina tangkal kai sampeureun engke ceuk si Aben bari ngagusur Juragan Pandi terus diringkus ditalikeun kana tangkal kai. Buru-buru Ben mumpung acan jarauh Den Bubon teu sabar berebat lumpat ngaberik si Nyoh Bos jeung Matduleh anu harita geus rada jauh. Lumpat terus ka tonggoh meuru ka imah Bah Aja dumesangkana pasti neng ada aya di imah Bah Aja. Tungguan di dia sia. Awas lamun lompat di pengkoran ta suku teh ceuk si Aben ngomong sorangan. Plak Juragan Pandi anu keur teu inget teh ditampiling geus kitu berebat lompat nuturkeun Den Bubon. Saditinggalkeun ku si Aben teu kungsi lila Juragan Pandi ngulisik eling reuas dumeh awak di Borogod ras inget tadi kapaehan rek ditinggang ku batu ku Matduleh tapi nah ayeuna di Borogod nah Matduleh teu terus ngabinasa dirina. Nah aya nunulungan ceuk pikir Juragan Pandi harita teu weleh nyengir ngararasakeun ka nyeri awak karasa rareged lalinu teu puguh rarasaan. Tambang nu ngabarogod awakna dibuka sanajan bari hese akhirna udar jung nangtung tuur nyorocod ngaleper culang cileung pinuh ku kasieun sok bisi Matduleh jeung si Nyoh Bos datang deui. Gilig hatena rek terus balik ka Bandung rek bebeja kanu jadi guru koloyong ka Jalan Gede jumarig jeug malum keur laleuleus bangun taya tangan pangawasa sakitu oge untung teu terus binasa.
Arimat duleh jeung si Nyoh Bos terus diberi ku Den Bubun jeung si Aben barang geus nepi ka imah Bah Aja gancang dua anak ka jero kasampak kosong eueuh jelema geus sidik kitu mah barebat lumpat deui bari hate dagdig dug sieun katewak belecet nyumput dinu rada buni ngawaskeun Den Bubun jeung si Aben harita geus datang ka imah Bah Aja. Aram jada kamana de nyerumputna teh? Si Aben bari rarat tereret. Eueuh Ben, tapi pasti neng Adah geus cicing di dieu tah geuning aya saputanganna ceuk Den Bubun bari nyokot saputangan anu ngagoler dina dipan terus diilikan sidik eta teh saputangan Adah. Kumaha atuh Den, kada ka mana dipilarianana sareng abdi mah heran asa piraku si Nyoh Bos nganjerok di dieu moal kitu neng Adah dicanda ku nu sanes mah hariwang Den. Dodo teuing dunungan emang geus kamungkinan Ben, geus tong loba micen waktu urang teangan bae terus piraku nepi ka teu kapanggih mah ceuk Den Bubun bari terus kalawara saputangan terus diasupkeun kana saku rarat-raret neangan sakurilingeunana tapi teu manggih ciri-ciri yen imah teh masih aya nu nungguan. Pasti sangkana geus kosong atuh tidinya terus balik deui rek manggihan Juragan Pandi. Barang datang Juragan Pandi nyampak geus eueuh nu ayangan kari tambangna wungkul sakedapan mah Den Bubun ngahulang bingung kudu ka mana neangan neng Adah. Aya nu baris mere katerangan ayeuna geus kabur katerangan molos teu kaala beuki bingung. Tugas pikeun nyalametkeun neng Adah acan mawa hasil nu sidik musuhna beuki loba kabeh pada marbutkeun pada mika hayang ka neng Adah. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.